Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu urang narasikeun hanca dongeng anu katunda kadayan ngebantu jajara carios prawira jawara wadalan pasantren. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyali rasok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu satia manco kan dongeng emang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarekeun sagarupinanya. Tong hilap dirojong ditaroyalan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kana parantos like oge komen. Mangga mitra supados nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun di kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Tekung silih lagan ayo lajue atuh ngajakan dineruskeun lampah. Nah, kulantaran kiwari mah geus ngarasa aman, atuh katempo pada titeh geus ngaleuti we kebat ka Ciaro. Sajajalan taya halangan, atuh rombongan eta juragan ayo tetapi we ka Ciaro malahan mah urusan jual beli ge lancar. Hasilna juga makeun gan ayo ka Cidabungana. Alhamdulillah. Nya urusan teh kiwari manggeus rengse. Barang dagangan laris, malahan mah hasil nunjuk makeun. Ku kituna, nya kami terekan hunkeun we ka maraneh kabeh. Anu geus nang tayungan be ka dieu. Utamana mah ka prawira anu geus gede pisan jasana. Cacak-cacak lamun hanteu bisa ngungkulan eta begal tinang tuh lain ngan saukur banda atawa barang dagangan anu leungit. Nyawa oge bisa ilang. Tah ku kituna kami terek mere persenan. Ieu tarima prawira. Kituna teh kan ayo bari ngasongkeun duit. Kawilang gede ka prawira. Uguh we atuh prawira teh mani bungaheun. Tapi lain ukur prawira wungkul anu diparesen teh. Baju gala sabaraha kanca oge sarua meunang persenan. Ngan baek ka prawira mah rada gede. Dibedakeun jeung anu sejena da eta cenah. Prawira mah leuwih gede jasana. Sok sanajan dibedakeun teu disaruakeun. Tapi taya anu nyirik saurang oge. Da kabeh badanya lamun eueuh prawira mah tinang tu cenah yang barang kadayeu teh bakal gagal. Pasti bakal lapur moal ngabuakeun hasil anu mucek ieu. Hayu ayeuna mah urang mulang we, mengpeung beurang kene. Jandan bade langsung mulih wae teh juragan. Namungna moal kawengian di jalan. Mun ajan masih kene siang. Tapi lamun mangsakeun dinten ayeuna kene tang tuh tos bakal kawengian. Teu nanaon. Nya lamun kaburu euting mah taya salahna urang neangan panginepan we nu penting mah. Ulah lumampah ngaliwatan pileuweungan dina kayaan wanci geus peuting tinang tu bakal gede resikona. Nya tu ari kitu mah mangga juragan. Ayo urang mulang ayeuna cenah. Ceuk baju gala bari ngareret kana kebuan. Atuh para pangawal teh laju ngatur rombongan badati sabada geus diatur sakumaha mistina mah. Pada titik kiwari ngaleuti ninggalekeun Ciaro. Caturkeun rombongan juragan ayo nu geus ninggalekeun Ciaro. Sawada sababaraha lila di perjalanan
Kiwari teh tepi ka wewengkon Cisieun leuweung Cikalong Kulon. Kulantaran kayaan geus maju ka beuting. Leuwih hade oge cenah neangan lembur we urang neangan panginepan kaburu poe kemanten geuningan. Lamun zeuk maksakeun tinang tu bakal ngabahayakeun. Nya bisi aya begal dewe anu ngahadang. Hade nama urang neangan panginepan we sugan teu jauh ti dieu teh aya panginepan jugala. Sumohon mangga juragan. Bah jugala laju we ngabedal di kudana. Ngajakan rombongan badati pikeun neruskeun di lambah. Arek neangan lembur sugan meunang panginepan. Basa tebi ka salah sahiji lembur. Tetela di eta lembur mah eueuh panginepan. Wangkaning kahayan wanci tenggeus poek. Aduh juragan. Tetela geuning di lembur mah teu aya panginepan kumaha atuh di barantos si kieu. Piraku urang teh manggesakeun. Mohon lumampah dina kahayan wanci peuting ngaliwatan wewengkon Cikalong Kulon. Ieu nya. Hayu we urang teruskeun lamba. Sugan jeung sugan atuh memeh. Urang ngambah wewengkon nya Cikalong Kulon manggihan lembur nu aya panginepan. Hayu we urang paksakeun. Mangga juragan. Ayo. Urang teruskeun di lambah sugan menang panginepan euy. Ngan kahade urang kudu waspada jeung iatna lantaran ceuk pangraja mah moal lila deui oge urang teh ngambah wewengkon Cikalong Kulon euy. Ceuk baju galang ngingetan kanak buana kudu waspada jeung iatna kulantaran bakal ngambah wewengkon Cikalong Kulon anu kasebut rawan kajahatan. Keur mah baju galau oge acan bati apa tu kayaan di eta wewengkon. Nah bakal menang panginepan atawa moal. Tapi mudah-mudahan we cenah memeh ngambah pileuweungan rombongan teh geus menang panginepan. Basa tepi ka salah sahiji lembur. Reg atuh rombongan teh pati ngararahandeg. Baju kala laju neangan panginepan. Berakah kiwari di eta lembur teh menang panginepan. Panginepan anu kawilang gede. Alhamdulillah juragan kengeng oge panginepan teh aya di payun. Alah saupamihan teu kengeng panginepan teh urang teh tinang teh bakal warurat. Wangkaning ayeuna teh parantos wengi geuning. Nya hayo. Urang sakancang ngajug-jug ka panginepan. Bring bae atuh aleutan badari teh ngaraleut we kiwari mah rek ngajug-jug ka eta panginepan. Teu kacaturkeun di jalana rombongan teh kiwari geus tarepi ka eta panginepan. Wilujeng sumping juragan, mangga kalabat kamar mah parantos disayogikeun. Cek salah saurang palayan ngabageakeun kadatangan rombongan juragan ayo. Geus hanteu loba catur laju we atuh juragan ayo teh arasup ka jero eta panginepan dijajabekeun ku eta palayan. Sedengkeun Ari Prawira jeung Mang Jahid mah memeh asup ka jero kamar teh nanyakeun heula mushola lantaran acan tepan magrib. Malahan mah meh beak we wanci magrib teh. Punten Nyai, nah palih mana tajuk Mang duaan teh ya bari tepan magrib. Di dieu mah teu aya tajuk Mang. Oh jadi eueuh tajuknya. Alah nya teu nuhun Nyi. Eueuh tajuk cenah jang di panginepan teh kapaksa urang kudu kalembur ya. Urang neangan tajuk. Nya hayu Mang urang kalembur we. Prawira jeung Mang Jahid teh laju we atuh kalaluar ninggalkeun eta panginepan rek neangan tajuk di eta lembur. Ngan bae basa leumpang geus sababaraha lila. Duana teh acan manggihan tajuk jeung di mata kahane kayan lembur teh aya ku sepi-sepi teuing. Eueuh jalma anu lar-lar liwat saurang-urang acan. Piraku cenah bangeus eta lembur teh geus ngarambi kabeh. Nah belah mana tajuk nanya jang. Alah rek nanyakeun eueuh jalma saurang-urang acan nu ngelampreng. Piraku geus ngaringkep maneh kabeh mah kitu. Geus ngararampi. Nya Mang aneh ieu lembur teh aya ku sepi-sepi teuing. Padahal lembur gede. Hayu Mang, urang ka belah ditu tuh. Duanana leumpang mabai-mabai jalan lembur sugan jeung sugan we cenah manggihan tajuk.
Sabada lempang sarada kabal teteh lah tajuk teteh kapangi. Barang Barawira jeung Mang Jahid nyobaan we atuh na tamu ka salah saiji imah rek nanyakeun tajuk. Ngan bae matak aneh. Eta imah teh eueuh pangeusina kosong molong bong. Jelamaan jang imah teh teh ya. Nah jangan dikaterokan sababaraha kali oge eueuh anu nemalan. Nya Mang, cobi ke palih itu Mang. Tuh, palih itu jo. Nyakeun ku Mang urang ketrok. Dua anak teh laju nyampeurkeun deui ka salah saji imah anu sejenna. Laju ku Mang Jahid teh diketerokan bari bepuntenan. Ngan bae sakitu bepuntenan jeung diketerokan sakitu tarikna teh. Di jero imah teh eueuh anu nemalan. Piraku cenah hari kosong mah eueuh pangeusina. Nah kamarana atuh pangeusina teh. Aya ku aneh. Tetela ieu imah oge sarua eueuh pangeusina jeung ajigana teh jang. Kulantaran eueuh nu nemalan ye. Piraku lamun ku Mang kudu ditoong mah. Cikan jang dagon cakedeung jang. Ku Mang urang toong. Eta imah laju ditoong we ku Mang Jahid. Basa noong ka jero eta imah. Gebeg. Mang Jahid teh mani ngagebeg reuwas. Lantaran pangeusi di eta imah teh lain jelema, tapi makhluk anu pikasieun. Huntuna mani rangeteng nyangerengan ka Mang Jahid. Puguh we atuh bakating ku kaget. Mang Jahid teh laju istigbar. Astagfirullah, lain jelema jang. Cacap caritaan Mang Jahid. Dak dumadak eta imah ge karena kejadi robah. Nu tadina imah kiwari mah jadi tangkal kai anu kacida gedena. Puguh we atuh Barawira jeung Mang Jahid oge beuki kaget. Astagfirullahaladzim. Nah Mang, nya geuning lain imah ieu teh. Alah jang, aheng. Alah, baca ditoong ku Mang teh tadi teh pangeusina lain jelema jang. Paingan teu nemalan, tapi jurig jang. Hi, mani cawig-wig kuntuna rangeteng nyangerengan ka Mang. Jeung di aneh ye. Nah jadi kieu ye. Halah, boa-boa. Urang teh geus kalangsu ye. Geus linglung. Nya Mang, boa-boa urang teh geus linglung ye, geus kalangsu. Ieu mah pileuweungan. Nya boa-boa urang duaan teh geus asup ka wewengkon leuweung Cikalong Kulon ye. Alah, hayu Mang. Urang sagancana mulang di weh balik di ka panginepan. Urang maksakeun we netepahan di ditu di kamar. Barawira jeung Mang Jahid atuh kuragiru we ngajat ninggalkeun eta tempat rek baralik dewe ka panginepan. Mapai-mapai jalan anu tadi. Dari jalan mah henteu robah. Basa duanana geus tepi ka panginepan. Gebeg atuh Barawira jeung Mang Jahid teh geus ngajangok dewe reuwas. Kulantaran di eta panginepan teh eueuh jelema. Alah jang, na kamaran aya palayan teh sapi geuning dihareup teh. Nya Mang, hayu aya mah urang teras ka kamar. Duanana teh laju asup ka jero panginepan. Laju we arasup ka jero kamar. Ngan bae mata kaget. Basa tepi ka kamar, teteh di kamar teh kosong eueuh bangeusina. Nah kamarana cenah. Alah jang, teteh di kamar ge eueuh sasaha. Aduh, kumaha ya geus kieu? Aneh. Nah kamaran atuh. Cika jang, urang ka kamar najurkeun ayo. Nya Mang, hayu moal kitu di kamar najurkeun ayo. Duanana penasaran laju mari kisah kayaan kamar nu dipake ku juragan ayo. Basa tepi ka eta kamar teteh lah. Di jero kamar juragan ayo ge kosong eueuh bangeusina. Kamar oge ngemplong we molongo. Kumari geus kieu ya. Nah bener ieu teh urang teh tepi ka panginepan kitu jang. Bisi-bisi urang teh kalangsu deui ya, linglung. Nya Mang, aneh. Kumaha lamun urang natepan heula Mang ayeuna mah. Bisi ka bujang Isa manten. Hayu Mang, urang natepan heula. Hajang, urang neangan lacai ya. Urang wudu. Najan yang ngarepan kajadian anu aneh. Barawira jeung Mang Jahid teh arek natepan heula we da bogo bisi ka buru Isa. Basa duanana neangan cai arek wudu. Barawira jeung Mang Jahid teh kakara sadar. Lamun di eta panginepan teh eueuh jaman, eueuh cai. Aneh jang, aya nu aneh ya. Aya nu teu beres kaya kieu mah. Tetela geuning di panginepan teh eueuh jaman, eueuh cai jang. Kumaha ari geus kieu ya? Pira kurang teh tayamum? Nya Mang, urang tayamum he ayeuna mah. Hayu Mang,
urang tayamum. Lantaran henteu mangicai ka Bagasawe atuh tayamum. Sabadareng setayamum Prawira laju atuh ngajakan netepan barajamaah. Sabadareng netepan magrib jarjamaah. Kaayaan teh ngadadak robah diwe mata kaget atuh. Nu tadina panginepan teh kiwari mah aya di sisieun leuweung. Astagfirullahaladzim mang. Teteh urang teh lain di panginepan geuning, tapi di sisi leuweung. Nya jang, teteh lah bener aya nu teu beres kaya kieu mah. Kumaha geus kieu ye? Kamarana atuh juragan ayo sabaraha kanca ye. Anak kitu mah maranehna oge bisa jadi kalang ngesu linglung jang. Nya urang geus linglung. Urang teh lain ka tepi ka lemur, tapi tepi ka sisi leuweung. Tadi meureun urang duaan teh asur-asurkan ka jero leuweung. Basaneangan musola teh mang. Nya bisa jadi jang. Tadi teh urang teh linglung asup ka jero leuweung. Halah, tapi lamun enya urang teh geus linglung aya di sisi leuweung, tapi kamarana teh juragan ayo sabaraha kanca. Malahan mah pada tiga hiji acan ye. Aneh aya nu teu beres kaya kieu mang. Hayu urang pilarian mang. Urang teh angan. Prawira gancang sadar kana kayaan gerusa gancang nawe neangan juragan ayo sabaraha kanca. Bisi-bisi eta juragan ayo sabaraha kanca teh aya dina kayaan bahaya. Sabudeureun eta tempat teh laju ditaluntik we ku Prawira. Breh katingali aya tapak roda padati. Tingali mang. Ieu tapak roda padati. Jika anu maju ka bari itu mang. Nya ka jalan itu tuh. Anu berasna teh ka tengah leuweung deui. Nya jang, teteh lah geuningan ieu teh tapak padati. Hayu, urang susul, urang udag. Bisi-bisi rombongan juragan ayo sabaraha kanca teh asur-asurkan asup ka jero leuweung. Duanana laju we mapai-mapai tapak roda padati. Ngan bae kakara oge sababaraha lengka. Katempo aya tapak suku mani ledug. Jika urut tarung, katempo aya bedog pating kaloler kebeg atuh Prawira jeung Mang Jahit teh mani reuwas. Kulantaran eta bedog anu pating kaloler teh tatalialian ti bedog baturna. Cilaka jang. Dia tempat teh jiga geus aya nu tarung ya. Ieu mah bedog bajugala ya. Alah, nak kamarana tuh bajugala sabaraha kanca teh nya. Nya cilaka. Hayu, urang ganjang susul mang. Bisi-bisi kan ayo sabaraha kanca teh dina kayaan bahaya. Jelas, ieu mah geus aya kajadian anu di luar dugaan urang. Prawira jeung Mang Jahit teh laju we atuh neruskeun lampah. Nuturkeun tapak padati. Anu katempo asup ka jero leuweung mapai-mapai jalan nu aya di sisieun eta leuweung. Sabada geus rada kebal nutur-nutur tapak roda padati. Duana teh reg bating rarandeg. Tuh itu geuning jang padati teh. Pating jalugrug belah ditu. Nya mang, hayu urang parios. Laju guragiru duana teh ngadeketan ka eta padati di balik sawe. Ngan bae aneh eueuh sasaha. Eueuh jalma saurang-urang acan. Ukur padati we bating jalugrug. Nah kamarana jang atuh jelemana. Tetela di dieu mah ukur padatina wungkul. Nya cilaka mang. Nah kamarana atuh. Tutu tinggali mang. Aya tabak suku belah ditu. Nya jang, hayu urang pariksa jang. Basa dipariksa teh bener we. Eta tapak suku teh katempo mani loba. Malahan mah katingali asup ka tengah leuweung. Prawira jeung Mang Jahit teh laju nuturkeun eta tapak suku. Ieu tapak suku teh jelas jang asup ka jero leuweung kaya kieu mah ye. Moal kitu, juragan ayo sabaraha kanca teh geus aya nu nyangkalak ku jalma jahat. Nya bisa jadi mang, bisa jadi. Urang teh geus aya anu ngalinglungkeun kaya kieu mah. Anu didatangan panginepan teh sing horeng lain panginepan. Nya tapi sisi leuweung. Bisa jadi. Sabat urang neangan tajuk. Geus aya kajadian anu teu dipiharap. Alah, nya kitu jiga nama jang. Hayu, mudah-mudahan wae atuh kapanggih. Lamun nya geus aya nu ngalinglungkeun, gan ayo sabaraha kanca teh geus aya nu nyangkalak ku jalma jahat. Ngan emang mah boga kayakinan tinang tu teh pagawean begal. Kulantaran urang teh ayeuna teh geus aya di wewengkon Cikalong Kulon. Mang Jahit jeung Prawira teh jadi boga kayakinan boa-boa cenah. Manehna teh geus aya nu ngalinglungkeun. Bisa wae.
Eta juragan ayo sabara kanja teh geus aya nu nyangka laku jalma jahat atawa ku komolotan begal. Duana laju ku kurubutan mapai-mapai eta bages suku. Sok senajan kaayana teh mani warurat. Ukur ngandalkeun paneker bikeun meratikeun bages suku. Untung we kaseuketan panon Barawira mah kacida hebatna. Jika panon ucing we najan beuting tapi awas. Kabali itu, Mang. Tuh. Itu tabak sukuna. Alah, nya Jang. Aduh, tah kali diang. Tetela kabelah kulon ye. Nya, hayu urang tuturkeun. Urang kudu sagancangna nyusul ieu tabak suku. Kitu nate Parawira ngajewang leungeun Mang Jahit. Dibawa lumpat ngabalesat ngagunakeun ilmu saepi anghina. Ugo we atuh Mang Jahit teh mani reuwas. Kangaranan dibawa lumpat ku Parawira anu ngagunakeun ilmu saepi angin. Mani asa ngalayang we asa hibar. Alah Jang, dikumahakeun Mang teh. Lah. Nah Mang dibawa hibar kieu. Cicing Mang cicing. Ulah seueur saur. Urang kada saenggalna nyusul tapak lacakna. Cek Parawira bari narikan di lumpatna. Ngabalesat kebat rek nyusul tapak lacak eta tabak suku. Mitra waktos na geuning barantos teu nyangkapan. Sagala urang tuna jajara carita Parawira jawara wadalan pasantren dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganhunkeun tina sadaya paratosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana Mang Unur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.